Nu mantap Allah ngutus utusan ti golongan manusia supaya urang bisa nyontok. Andai kata Allah nyieun utusan ti golongan malaikat, mohon maaf moal bisa nyontok urang bah. Pan malaikat mah teu dahar teu nginum, ripu urang teu dahar mah, bener teu bah? Pan malaikat mah teu kadulu ngalungit, ripu urang ngalungit mah. Pan makhluk Allah nu bisa ngalungit ayat 3 hayang nyaho bu. Setan, malaikat, jeung nu boga hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu kalutuk buah melon. Sudah ngantuk belum? Jalan-jalan ke Wanasalam, pulangnya beli pepaya. Yang masih semangat jawab salam, mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Buset, matre baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala afdolil makhlukati wa afdolil mawjudat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karomat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun wa qala nabiyyuna Muhammadun innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al ulama izla dalila ala tariqi ilal ilah colongoblah illa mutaba'atar rasulil mukmila fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatataba'an walitabi'in la ta'dila mutafa'ilun bantuan atuh mutafa'ilun menang-menang ilun laju nama. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Pengatur waktu penata acara Bang Bagi Wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati pamugi sing ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Ampun para lun anu kasuhun ti para guru para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama. Mipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu sageung-ageungna anu saluas-luasna, terutami kasadayana para masyaikh tokoh dan pemuka agama. Hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, ditambah-tambah kasabaran jeung kaikhlasanana, nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna, sesuai jeung tujuan urang anu utama anu sok dibaca dina doa Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia baik nungan sakedeung urang hayang bagus atuh komo di akhirat urang kabehan hayang bag. Di dunia hayang salamet di akhirat ge hayang salam. Di dunia hayang bahagia di akhirat ge hayang baha. Di dunia hayang sukses di akhirat ge hayang. Di dunia hayang senang di akhirat ge hayang. Geus berarti urang makabehan hayang nama di sini senang di sana di mana-mana hatiku. Lalalala. Mudah-mudahan kiai paranjang umur, amin. Jeung para santri anu keur berjuang di pondok pesantren mudah-mudahan sabar dina masantrena, amin. Sebagai penerus estafet perjuangan para kiai insya Allah. Pan santri eta dua kata bahasa Inggris ibu, san tulisanana sun artina matahari, karena bahasa Inggris mah bahasa rada munafik, one dibaca uan, uncele dibaca angkel, go ogele dibaca jatanya mau dia. Tulisanana sun dibaca nasan artina matahari. Aritri tilu berarti santri eta matahari nomor tilu. Saha nomor duana kiai, saha nomor hijina jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti eta santri matahari nomor tilu. Semangat mang masantrena insya Allah. Engkege kebel-kebel mah bakal jadi matahari nomor 2. Ari karak nomor tilu mah pugu rada redup-redup teak gitu, rada terjelas. Ieu baheula pernah dianggap jelema terjelas. Begitu kula kawin alhamdulillah pamajikan kula teh awewe mah alhamdulillah. Awewe solehah, atunya lah solehah bikang ieu piraku solihin ya mah. Begitu kula nikah geger masyarakat hi kawin jeung santri terjelas. Goblok eta budak. Ieu disebut jelema terjelas. Kabeneran terus karakanya hoan aslina mitoha teh menang genep bulan 7 bulan. Mitoha lalaki mantekan pacul bae na handapun jandela belentrang. Nu paling sadis mitoha nu bikang ngebahan kotok be. Coba kotok kaditu dia nyampal ka jauh ulah di dapur be ngaringkuk aing mah sareuk-seuk neuleuh dia. Ka aing be ceuk aing ieu mah.
tapi ari urang nasabar istiqomah pagahkeun ilmu nu aya bari jeung hate tetep kudu nyambung ka kiai, insyaallah manggih kabarokahan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan santri di sumur batu sing diharasilkeun ilmu naku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, bil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta seluruh jajaran perangkat, mudah-mudahan ditambih-tambih darajat. Amin. Paling istimewa anu kukula dipihormat jajaran panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad sakampung, biasa besi melotot sakampung Citerep yang luar biasa kerja keras berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran-mikiran acan meureun. Luar biasa muludana meriah. Panggung lagi ya Allah, boneka cantik dari India nu caramahna leutik panggungna lega. Puas teteh puas. Tu aya foto kulanya palsu eta. Foto nama putih asli nama aya geus asal senang bela. Foto nama jangkung asli nama geus asal bahagia bae. Ngan ieu kula nitip ieu panitia ieu urut baleho ieu ulah dipake moe parenya. Sok atul ieu ka kamina ieu. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat ku Kangjeng Nabi disafaatan. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat santriyin santriat undangan dan seluruh lapisan masyarakat anu hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan hadirna urang sing ngajadikeun sabab Allah ngocorkeun rahmat. Engke jaga urang kabehan dikumpulkeun bareng siga kieu meunang syafaat. Ya Rabbal. Urang langsung ala judulna tujuan peringatan Maulid Nabi intisari namah sederhana evaluasi akhlak. Evaluasi Ibu terang Bu karena evaluasi paranti nyambel teh kok tarasi eta namanya. Kanjeng Rasul diutus ku Allah ka muka bumi li utamima makarimal akhlak. Aya nu nanya, Ustad memang kitu urang bisa nurutan Kanjeng Rasul? Bisa. Nu mantap Allah ngutus Rasul ti golongan jalema supaya bisa dicontoh. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Nu mantap Allah ngutus utusan ti golongan manusia supaya urang bisa nyontok. Andai kata Allah nyieun utusan ti golongan malaikat, mohon maaf moal bisa nyontok urang bah. Pan malaikat mah teu dahar teu nginum, ripu urang teu dahar mah, bener teu bah? Pan malaikat mah teu kadulu ngalungit, ripu urang ngalungit mah. Pan makhluk Allah nu bisa ngaleungit ayat 3 hayang nyaho Bu. Setan, malaikat jeung nu boga hutang. Ya, sok ngaleungit eta mah nya. Nurek diomongkeun ku kula ayeuna teu deuk loba-loba, hiji geus puting, kadua cuaca siga kieu tirisnya, tapi mudah-mudahan ieu hujan ge hujan rahmat. Amin. Hari cek budak ngorama keren kata-kata tentang hujan. Lebih baik terjebak hujan sampai kebasahan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap teman. Anjay. Terus bok mamalnya hola. Nurek diomongkeun ku kula dua bae, geus dua bae ja tilok diapalkeun.
Komo model kieu ngaji nabar hobeh asal bubar poho kabeh. Ngaji mingguan ge di majlis taklim tilok wireungeuh ustad mengocoblak maca kitab di luar ngobrol bari metis jambu. Bener dan itu aya di jero ustad maca kitab ieu ngomongkeun tiung ieu ngomongkeun muhajah dia geus ondangan Gus aing kamari saruksuk dahar suganta daging goreng lajak goblok hiji nok kedua ini dahar ka bagian helm doang ndog teh abah helm cenah naon be di komen ieu mah tukang komen bah karena bikang mah disebut nage kaum Hawa ari kami mah lalaki kaum Adam tingali bibir kula Adam mingkem kami mati lok loba omong ibu mah Hawa cablak hayang bae ngomong hayang bae komen eta lamun ondangan naon bae di komen dahar teu ngeunah di komen dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen pangantena kurang muncarnya dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen pangantena lakina kolotnya hayang bae komen lah kena ngaji di belakang hehehe baira ngaji na yeuh anu kahiji Kanjeng Rasul boga sifat hilim anu luar biasa. Hilim eta ibu bapaknya hilim lah sabar ieu melotot dasar aing karaka dieu pelototan bae. Hilim eta penyabar pintar menahan hawa nafsu. Urang sok nguping ti para kiai Kanjeng Rasul reka masjid isuk-isuk subuh kecoh aya nu nyiduhan marah tante Rasul secara manusiawi aya bae marah mabah tapi kulantaran boga sifat hilim pinter nahan marah ciduh dikusut bayangkeun ku kakak ciduh janari pak menating baunanya isuk ka masjid deui ciduhan deui kusut deui barang dina hiji waktu Kangjeng Nabi reka masjid nu nyiduhan Kangjeng Nabi eureun mun cek urang sumur batu nama perasaan ada yang kurang nih horeng mah eueuh nu nyiduhan tatanya mang nu sok nangtung di dieu ka mana muriang Muhammad eta Kangjeng Rasul langsung ka pasar meuli roti meuli korma noong nu muriang nu tukang nyiduhanana hebat tah henteu ari model kieu kumaha lamun aya jelema tukang ngaledek ka teteh ngahina ka teteh ngomongkeun teteh musuh teteh muriang ka beja noong moal boro-boro noong kalah ngomong kieu katulah ti aing eta modar los Kanjeng Rasul manoong kanu gering nu tukang nyiduhan teh tah nu ditoong tidinya ya Allah cimataan indah bener akhlak anjeun Muhammad batur aing bae ge nu anu sok ngopi budaya barang jeung aing can aya nu noong hiji-hiji acan tapi dia anu sok diciduhan ku aing pangheulaan noong aing saksian ku anjeun Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammadu Rasulullah asup Islam ku akhlak mulyana baginda Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mah diciduhan ge teu marah jajal RT Amerika ulah melotot ka aing RT reka masjid aya nu nyiduhan di jalan marah moal RT lain marah-marah di ngamuk RT anjing kesrek dia dosa naon aing ka dia nyiduhan aing eta nu nyiduhanna nyumput mang cek RT tak keluar dia setan dilejeg ku aing barang keluar jangkung gede mawa golok kayak naon teh tuntu aing mah kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga pan tujuan ge evaluasi akhlak. Lanjut ibu salaki kudu boga sifat hilim pamajikan ge kudu boga sifat hilim pandai menahan hawa nafsu. Aya jelema tatangga datang ka imah kula curhat
curhatna kieu meuli bejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Ustad curhat dong cek manehna. Aya naon bah? Rumah tangga abah acak-acakan. Kunaon kitu? Tepira abah tas salat subuh di masjid balik ka imah hayang ngopi ngangkat termosna eueuh eusian kosong. Eta abah poho ngalajur nafsu. Eta termos ku abah dibabetkeun. Termos temah. Hudang pamajikanana ge teu boga sifat hilim nyarekanan salakina. Bapa dia mati ngongora sampai kolot kalakuan kitu bae geus ka kula mah capek jasa rumah tangga jeung kakang geus teu kuat kula mah geus mending pepegatan bae gara-gara termos kosong pepegatan. Iyalah gara-gara teu boga sifat hilim masing-masing. Catat ku bapa Kanjeng Rasul ge khidmatu ahli sok ngalayanan keluarga sok ngaputan baju sorangan sok nyieun cai sorangan bapa tas di masjid teu kawawa hayang ngopi ngangkat termosna kosong matak naon hesena ka nangeur cai sorangan bo kasih dibela meureun ku aing cocok tante bu. Tapi kan ibu ge kudu nyaho kana ganjaran. Balik deui ka manehna nya. Catet bu. Pan kudu adil gantian. Pamajikan nyieunkeun kopi salaki sagelas tingali dina uku dulu jen. Pamajikan nyieunkeun kopi sagelas ganjaranana sarua jeung ibadah puasa satahuneun. Keren tante. Lamun nyieunkeun kopi salaki 2 gelas 2 tahuneun. Sedengkeun salakina ngopi sapoe sapeuting 17 kali. Berarti eta ibu menang ganjaran 17 tahunan puasa sunnah. Keren apa henteu? Mudah-mudahan bah keesuk mah urang ulah digentakan baenya. Ieu mau ngopi digentakan bae. Ngopi be hidung eta hate. Ngopi dicare kanan bae, ngarokok digentakan bae. Bener teu Pak? Geus ulah ngalawan Pak. Urang mah digentakan cicing bae, ulah ngalawan nu itu mah moal menang. Itu mah ras terkuat. Mawa motor ge sen kiri belok kanan mah. Mawa motor nabrak tembok disalahkeun. Geus ulah dilawan urang cicing bae tertindas lolos lah. Engke urang lamun cicing bae telok ngalawan ka pamajikan insyaallah ka surgana babarika karena siksaanana geus beak di dunia. Isalaki ngopi dicare kanan bae, ngarokok dicare kanan bae, moal mempan teh. Ku dokter ge teu mempan kanya. Terus beta ngarokok mah. Kula ge sapoe beak 2 bungkus ngarokok mah. Terus satungtung pabrik na can tutup mah terus bae. Tukang ngarokok mah dibere 3 kaistimewaan ku Allah. Hiji tukang ngarokok mah imah na moal kapalingan. Karena nurek maling ge teu jadi karena nu boga imah na ngeh kreh be batu. Nu kadua henteu ngaco kieu nya. Tapi lebih ngaco lebih laku ku ya. Terus kadua tukang ngarokok mah lamun diudag anjing salamet ka. Anjing kenceng nyana kenceng kan eungap dadana tuh. Dongko heula anjing ge eueuh. Disangka tokat pamantek mun kan salamet tuh. Nu katilu tukang ngarokok mah boga sifat wanian, najan mahal wani meuli mun teu boga duit wani. Kadituna wani menta kebel-kebel mah wani nyokot rokok mitoha sagala. Geus teruskeun ari ngarokona bari ngaji mah sugan jadi penolong kana kebagusan. Amin. Pan lo banu alasan teu ngaji gara-gara teu boga rokok, teu boga otak tah mah.
lamun rek ngaji teu boga rokok ngaji bae gas mangantongan bae ka datang pang timurian uluk salam assalamualaikum mutersa salaman ngan selama salaman mata ulah meleng tempoan babaturan nurokona lintuh kene oh Junet ya rokona pinuh kene eureun tah pala bajunet ulah bakadiuk nang tunghula action bari kuda kodok kana kantong padunet aing rokok tinggalin di imah aing rek balik heula nya padahal mah bohong teu boga eta cek Junet geus ulah balik ngaji tereh mulai rokok lobata hoge ari kitu mah kan keren eta tapi ulah sering-sering teuing mata disebut asbak berjalan ku baturnya terus nu penting mah daek ngaji bu eta salaki ulah dicare kanan bae salaki dicare kanan lain tambah bener tambah boloon uy pan ridho Allah bagi ibu aya dina ridho salak mohon maaf najan salaki bodoh ge ibu lamun rek ngaji kudu bebeja ka salaki sok bebeja ka salaki dah bebeja ge bari lumpang teh oden kamerek ngaji bener teh ka aya bebeja sadis telengas kakak kula merek ngaji si munang geus nungguan di pos ronda itu hampurannya cai dina pancing ke menagolak termos kenyah itu baju lamun hujan pangjahitan kenyah terus di keramik candi pel pangpelkeun sakaliannya bisi budak di sekolah yang dahulu liwatkeun 2 gelas manya kadieu kula minta ditego jengjing para lek assalamualaikum eta salakinya lande bedina tihang teu bisa ngomong culango percis doang be kacang kahujanan mun aing masalah kena hudang ka dieu rek naon ka ieu kumis aing pindahkeun ka dieu aya dan tiap tahun akhlak kitu bae bener teu Pak udah ge wajah-wajah teraniaya Bu ulah tas sagede ngaji ulah marahnya punya ulah marahnya rek puasa sunah bae ge pamajikan mah wajib bebeja ka salaki ka aya naon neng isukan Senin terus neng rek puasanan gitu atuh puasa sunah ja kodoaneun geus beres kabeh usohornya sohor tante ibu ga utang puasa tante yuk loba gampang-gampang puasa sunah munah ngodoan heula ieu mau kodoaneun ge papalatak gede laga puasa sunah sarua be make dasi teu make calana mun geus beres kodoaneun puasa Ramadan mah enggak puasa sunah tapi bebeja ka salaki neng marek puasa sunahnya atuh puasa sih nang bebeja ka aing dia mah teu ka bebeja nama pan bisi aya pamakaian mendadak moal moal dipake hoge ari moal dipake maneng puasa karak ibu puasa barang keur puasa jam 11 berek be hujan gede waduh cek salaki tiris ieu anak can balik mitoha eueuh jang geus paraeh panggil pamajikan neng ka dieu enak puasa tante puasa ari kitu kunaon ieu cuaca mendukung yo eta kan ibu dilema ibu tahu nggak dilema Bu dilema paranti ngarujak bingung antara neruskeun puasa sunnah apa nurut kahayang salaki bingung ulah bingung catet ya puasa sunnah mah pahalana sunnah sementara nurut ka salaki mah ganjaranana wajib cocok tante yuk berarti wajah-wajah tilok ditawaran engge nyaho ieu bener teu Bu ngajak HS ke pamajikan ka HSU neng HSU cek pamajikan dek naon mata-mata kumaneh pan mata na bisa mata-mata kumaneh mata-mata ku kami atuh jojong bees mah eta salaki teh ngajak HS nya lain sa HS nah eta mau ngomong nek naon mata-mata kumaneh mata-mata kami jam bisa mata nage jojong bees mah atuh salaki medegel mulutnya ka kamar ngedeng pamajikan mah di luar be nonton TV bari ngadahar sebelah makin lada makin ngeunah kebel-kebel mah puri beuteung hayang ngising WC can boga minta anter ka salaki kak cek salaki nek naon mata-mata aing mata-mata dia lain kula hayang ngising ieu teu kawan nek naon bujur-bujur aing bujur-bujur dia
Bu, coba lamun rumah tanggana pakai akhlak, insya Allah rumah tangga orang salamet, insya kolot ka anak kudu boga sifat hilim. Geus yakin ari kiai mah ka santrina hilimna luar biasa. Lamun kiai teu boga sifat hilim, asana santri moal nyesak Pak. Komo-komo disabet eta santri dicarekanan bage zaman kiwari mah para rundung. Bener teu Kak Haji? Bener tante. Katambah kiwari mah pan aya undang-undang. Baheula mah urang disabet ku guru teh atau hate berarti guru perhatian ka urang. Guru nyabet urang cek kolot mah nyabet setana, nyabet bodona supaya anak pinter leungit bodona. Tapi jajal ayeuna lamun murid atawa santri disabet ku guruna beak dilaporkeun ka polisi. Bener tante? Ari geus teu jelas mah teu sudi mah dipagahan ku kiai itu pagahan ku kakakku naon kitu. Itu melotot ieu. Terus ya terus. Tapi kiai mah sifat hilimna luar biasa, nu bengal, nu nurut, dikarunyaan bae, dipagahan bae. Bener tante? Karena sahanu nyaho santri nu bengal nu bakal jadi kiai. Sahanu nyaho santri nu badung nu bakal mahabah ka manehna. Alhamdulillah. Hiji kudu boga sifat hilim. Cek bahasa kolot mah kieu bu, rumah tangga teh kudu repok. Nyaho ibu kana repok. Orang repok eta hiji rep dua pok. Lamun hiji rep cicing, hiji pok ngomong. Kitu aya nu rep cicing bae tapi reuneuh mah tiap tahun aya eta. Aya nu pok-pok pas ya bae tapi reuneuh bae dianeh. Doangna nu pas ya ge sungut nulur meureunnya nu handap damai meureunnya. Coba lamun hiji rep hiji pok, lamun salaki marah pamajikan dengekeun bae kitu. Lamun salaki marah pamajikan cicing dengekeun. Lamun pamajikan marah salaki cicing dengekeun. Insyaallah sampai kiamat ya moal pasea. Bener teu Pak? Tanamkeun sifat hilim samampu urang bae heulaanan. Nu kadua Kanjeng Rasul boga sifat haya, izin luar biasa. Pansok dibaca dina barjanji ge. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Geus ari ulap maulalah. Serak teh lah. Karena ge cowok panggilan ieu. Ulan mulut mah ieu kula ngaprak bae ka lembur batur eleh bae tuyul malah. Alah batan tuyul balik setor bae doang tuyul disusuan mah henteu. Tuyul melotot. Kanjeng Rasul gede ka isin bu. Dina hiji waktos Kanjeng Rasul keur kumpul jeung para sahabat tiba-tiba aya angin kenceng niup kana jubahna Kanjeng Rasul, jubahna kaangkat, bitisna katempok ku sahabat. Eta ngadadak Kanjeng Rasul beureum geuneuk wajahna saking isina bitisna katempok. Hebat tah henteu? Padahal katempona ku lalaki. Pan model urang mah lain bitisna ping-pingna acak-acakan. Ka isin, bener tah henteu? Ieu kiwari rasa isin jelema geus mulai berkurang. Bener teu bah? Bener teh henteu? Ka isin subuh-subuh hari Minggu pan kelas 3 SMP, kelas 2 SMA Parawan lari pagi jogging tuh dua pakai training pan bah tuh dua ampul-ampulan bah tuh dua. Ustad keluar di masjid. Woi kenan dia lari pagi Ustad kami mah emangna Ustad kuno tiba heula salat subuh baik goblok ieu. Cek Ustad dia eta pangnaon dia salat eta jogging lari pagi supaya sehat Ustad karena jantung. Cek Ustad oh jantung dia sehat, jantung aing ngeregtek nu susu dia tah. Eueuh kaisin budak kiwari mah bener tante. Baheula lamun imah disabaku Ustad haliwu urang keur teu make tieu pan gagadebegan. Pak Ustad, Waalaikumsalam. Hampura keur teu make tieu aya taplak meja pan digubed-gubednya.
saking isina ka ustad. Ini zaman sekarang rasa malu sudah mulai menipis. Ini fakta Pak. Anak kurang izin ka kolot, kolot kurang izin ka anak. Baheula mah anak ka kolot hormat izin. Punten abah, punten ma ngalangkung aceng. Baheula kuari mau kolot keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang jolengkat badi lengkah. Irung kolot sampai kadupak, sampai kolot nang ngajedak, lain mentah hampura kalamas. Sorry beh, babeh si delalang aja. Tuh kaisin. Kolot ge sarua ka anak kudu boga kaisin ka. Komo lamun geus boga anak parawan, kudu istri urang. Karena anak itu peregam yang hebat, peniru yang ulung. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan mudah ditiru dan dicerna kudu jadi anak. Geus boga anak gede mah, anak lalaki anak parawan ngadu kotokna eureunan. Aneh-aneh ieu. Gaplehna eureunan. Ieu makan teu boga kaisin ka anak eta kanu ngadu kotok ka bina-bina. Man ahaba sayan fahuwa abdu. Emang lamun ngeresep kana kotok eta kotok be diopenan. Udang hees make samping doang, kaos teu make, sempak teu make, jakeur peuting urus muka tadi pake deui meureunnya. Ngelek-ngelek kotok mandincan sikat gigi encan kaburuan imah samping merosot gulungkeun deui. Samping merosot gulungkeun aya 17 kali merosot deh. Teu sangka sampingna kumpul kabeh dina cangkeng. Modongkrong be ngusapan hulu kotok si jagur reng jagurna macak-acak. Torojol be anak pangbungsuna nyampuran cek anak napa kotokna botaknya. Ieu mah kotok botak balas diadu ceng. Tangeuh manehna mah. Eta anakna nanyaan bae, "Bah, kotokna buluna dihandap doang." Balas diadu. Depan nanya amat dia mah. Pan anak kebal-kebal nanya andai bener. Bah, anak kotokna yandogan dua. Jago dusun dia mah. Ieu kan teu gablek kaisin ka anak. Paham teu bah? Ieu boleh nyengir tapi kudu mik. Terus ya. Nah hampura Pak Haji, pugu di pamarayan mah lamun ceramah lurus bae sok laleungitan pugu. Saurang mereka mana teh kiih. Tapi balik nadui. Ieu ge pan isin ka salakina baheula doang lim keur panganten anyar, bener teu Bu? Keur panganten anyar mah dahar hareupeun salaki ge isin cemi saciwit doang nu hooh. Barang beres ngumbah piring nyatu sorangan bae. Balas dendam meureunnya. Keur panganten anyar mah hayang hitut ge pan ditahan-tahan je isin ka salaki. Kumpat kimpet teu katahan biji leutik kacepet. Atuh masih panganten anyar ieu salakina masih jaga perasaan cacadelan. Neng entut itu. Cek pamajikanna eutik mah. Tapi jajal ayeuna salaki keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang lewat ka hareupeun salaki cedut eta kopi meuli keplok Pak 7,3 skala liter. Cek salakina herum sana goblok dia ditut sangeunahna bae. Eta pamajikan tanpa beban ngomong kieu, "Lah kakak kami ge lain nu edan, kami ge moal wani hitut ari aya jelema mah." Astagfirullah. Berarti urang kata dianggap jelema. Pengajian rajin, jamiahan rajin, muludan rajin, tapi lolobana kasalaki lobang geus teu nganggap jelema. Bener teh Bah? Buktina hitut hareupeun salaki ngomongna u jelema. Hiji nu kadua salaki teu dianggap jelema lamun rek hees kan sok make sopel autan. Suku disopelan, leungeun disopelan karena beuheung-beuheung diberian autan. Begitu salaki hayangeun ngurandang ngegel beuheung, elel salakina. Cek salakina ieu dia make wadak naon seungit mah seungit tapi pahit amat. Tanpa beban ngajawab kieu, "Hampura Kak, ieu melenwak ieu mah autan." "Oh, aing mareungit malaria ieu," cek salak. Tanamkan kembali rasa malu yang mohon maaf zaman sekarang akhir-akhir ini rasa malu sudah mulai menipis. Bener gak Bu? Kieu maksud nama ya
ngaji-ngaji isin hulaanan daripada teboga kaisin acan, bener tepat. Berjamaah isin hulaanan daripada teboga kaisin acan, bener tanto. Imayanu adan ge Allahu akbar ta adan ka karake adan tenang bae sih. Kangus komat karake komat ya mah. Waladolin kangus amin karake amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangus beres salat gandeng dia isu kayak kene magrib yo. Ikan teboga kaisin yuk urang isin ka anak, isin ka minantu, isin ka ustad, isin ka masyarakat. Kebel-kebel mah najan ibadah isin ge bakal ikhlas lillahi ta'ala insya mun candaek ngaji isin ka batur isin ngaji atuh panehenen dia terus ya terus keh kula boga nadom ulah bosennya bosen tante jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat colongok jalma balik haji diiring ku malaikat. Ayo coba bareng hese diajak bener mah mentama diajak asana bisa KB ya. Gara-gara sebotol minuman ulangi jalma lempang ngaji dina jangjang make lagu atuh Kak. Jalma balik haji diiringku nya sebenarnya najan teu dilagukeun geus kaharti ieu bah lumpang suku rek pangajian muludan rajaban apalagi mingguan dohiriah nama jalan kaki tapi hakikatna saking mulia-muliana jalema nu rek berangkat ngaji sampaikeun malaikat Jibril meberkeun jangjangna hayang katincak ku jalema nu rek berangkat ngaji. Amin. Hebat henteu. Pertanyaan kedua, kabita apa henteu? Golopok lah sohor baik kabita cenah bah. Jadi lumur kula mah lalaki bikang diajak ngaji nahara rese kula ngajak ngaji ka lalaki cek kula ka ayu ngaji kumaha jawabna jojong be ustad neraka jeung aing surga jeung dia. Poharanya tah masih eta di dunia keneh geus ngajakan babagi. Aya aki-aki geus kolot bah geus kolot aki-aki geus kolot geus kolot aki-aki hulu ngapluk putih huntut tinggal opat nu dua geus uget deui diajak ngaji ku kula wah ayu ngaji wah kumaha jawabna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing dia ge baheula keur disunatan aing nu mangkuna ih rek naon mau sunatan sagala diajak ngaji mah hese tapi giliran tetangga hajatan manggil dangdutan manggil jaipongan wanci asar tegablek kaisin ngajentul benah handapun salon ngadengekeun suara sinden hobat padahal cek sinden teh ngahiliwir angin bijil dina tunggir japuak cek aing eta tapi aneh suara hitut ge ngayahyak bae dina hate eta ngaranna kolot-kolot teu boga kaisin. I ngomong kasar tah henteu ieu. Pan ieu mah ngomongkeun akhlak kudu boga kaisin Kangjeng Nabi ge boga kaisin pira kurang tagableug kaisin bener teh bah. Hampura pamarayan mah kieu bahasana garigal doang tai pacul teu kaujanannya. Jadi kula teh ti pamarayan desana pangawinan kampungna kampung serut. Jadi lain lakob lain julukan kupeda ngaran kampung kula kampung serut. Oh. Hari ngaran mah Samani sedang sakit umanya sedang lah bisa antai dungkula mere ngaran Samani orang menang dina kitab beta pantas jadi nanaon ge ayo sih ge jadi lurah Samani jadi guru Samani kok mau jadi kiai mah kiai Samani ngan kereta barengsek pamalingan kotok Samani di polong atau budak acak-acak ngaran kudu boga kaisinnya punya waktu ngaji
ngaji. Ieu manu ngajak ngaji madi madis geus gagawaran bae. Ibu-ibu sekalian hari ini eta sarua dong di ditunya. Janganlah kita sebab itu eta nu teu boga kaisin manembal di mana jojong bae teh sarnati aing mah moal tuh lah kencengnya rek nyeusehan kokolor kita sama salaki eta kita tanamkan rasa malu yang sekarang ini rasa malu sudah mulai menipis bener tebah. Baheula mah urang ka kiai isina luar biasa. Teu wani rek nonton layar tancep ngalewat ka hareupeun imah kiai teu wani. Ngadon malipir ka buri imah budak kiwari mah bae ka isin. Lewat ka hareupeun kiai, kiaina keur aya. Ka mana da? Nonton ka haji, milu yuk. Goblok eta budak. Tanamkan kembali rasa malu insya al adab paukol ilmi. Adab eta ayana di atas ilmu. Jalema mulia lain ku hartana, jalema mulia lain ku jabatanana, jalema mulia lain ku ilmuna, tapi jalema mulia ku akhlakna. Jabatan tinggi, harta pabalata, ilmu satangtung, pangarti satinggi langit, teboga akhlak, mohon maaf moal jadi mulia. Bener tante ya? Justru urang muludan tiap tahun ge evaluasi akhlak Pak. Igi nu ngomong ya Allah sarua jelema loba dosa, kurang akhlak. Ari jelema bener mah rek naon kula wayah kieu aprak-aprakan ka lemur baturnya. Di imah be di lemur batur mah ieu ngomong doang nu menggelegar nyerekanan. Di imah mah atuh sarua bae korban ieu dia Bah. Di dieu mah dipanggil ajengan pangersa al mukarrom. Di imah macan pernah Bah sugan cek pamajikan mangga al mukarrom geura dahar eueuh can pernah. Paling disebut AA anslokan meureunna disebut AA terus si muludan deh ka haji bulan Sapar kamari mah biasa bapa dia ngaringkuk bae pondok bool atuh bool panjang aing hese mah malus. Bu tanamkan kembali rasa malu yang sekarang ini rasa malu sudah mulai menipisnya bunya. Insya Allah kebel-kebel mah urang teh bakal ikhlas lillahi ta'ala. Geus dua bae, hiji hilim, dua haya. Kemudian anu katilu tujuan peringatan Maulid Nabi nyambungkeun awak urang jiwa urang jeung baginda Nabi Muhammad. Urang mah jalema loba dosa dulur. Nu mantok muludan ge rumasa urang mah jalema loba dosa mun ngaku-ngaku hayang ka surga boga modal ibadah urang lamun lain karena syafaat Nabi jajauheun ka bener tah henteu urang mah salat awakna doang nu salat hatena mah gentayangan bener teh Bu leungit duit ge 10.000 kapanggihna mah keur salat bener teh henteu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamana eta duitnya? Waladolin. Copot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Pangrasa tadi Madinah meja eta samiallahu liman hamidah dicopot ku anak itunya. Allahu Akbar. Bibilli warhamni nyamana poe minggu manu hajat limaan. Allahu Akbar. At-tahiyatul. Minjem kami toh hajami toh anak pelit jasa. Assalamu alaika kamana eta duitnya pas palabayi karaka panggih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aing karak inget horeng duit 10.000 teh ku aing pake mer hutang kasih sholihin. Udah eta salat model kitu jajauheun bah ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna baginda Nabi Muhammad. Jadi urang hayang nyambung jiwa urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, kula boga contoh. Lanjut yuk. Baheula kula keur masantren hayang naik kareta bah, tapi duit teu boga jeung meuli karcisna. Ceuk babaturan aya mang naik kareta nu teu kudu bayar gratis.
paingan gratis bah orang mana naik kereta di gerbong paling belakang. Begitu pula asup goreng campur jeung embe, campur jeung hayam, campur jeung sayuran. Karena kalau zaman dulu gerbong belakang itu khusus logistik pengiriman barang. Tapi dipikir-pikir kukula kiwari, gak masalah biarpun kita ada di gerbong belakang pak. Yang penting gerbong belakangnya nyangkol jeung gerbong-gerbong selanjutnya. Ketika gerbong yang paling depan jalan, yang belakang pun ikut jalan. Ketika gerbong yang paling depan selamat sampai tujuan, gerbong yang paling belakang ge selamat sampai tujuan. Paham apa henteu? Cangkolkeun hate urang ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi gerbong panghareupan, saha gerbong pangtengahna? Kiai warasatul anbiya. Jadi ulah waka ngomong-ngomong cinta ka Nabi ari ka kiai hewa keneh bae mah. Melotot di ya. Dikatakan can sukses muludanana sanajan manggil kori internasional, najan manggil mubalik kondang tijar kata umpama. Tapi setelah muludan aya keneh bae nu hewa ka kiai can sukses muludanana. Bener apa bener? Aya di dieu nu hewa ka kiai. Tapi wajahna wajah meragukan ya. Aya bae meureunnya kiai susah diledek, kiai loba duitna dianggap sombong, eta bae ge kiai loba anakna. Aya bae tanu ngomong lagi deuleu tuh Ustad Maria loba anakna eta meureun tilok make calana ceuk saha. Syukur di lembur aya keneh kiai sebagai warasatul anbiya. Akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya. Man akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Muliakeun ulama karena ulama adalah pewaris Nabi, memuliakan mereka sama seperti memuliakan Allah dan Rasulnya. Dengan cara bagaimana ngamuliakeun ulama? Minimal dengekeun nasehatna. Insya Bu, eta jadi ustad jangan disepelekan Bu. Magahan santri sagede kieu mah betah atuh bisa mandi sorangan sararungit. Ieu nu magahan ikro teh budak laleutik teh nyatangi nya teu daek cicing lulumpatan bae. Boboiboy api cos. Mata ustad rek kacolok ieu. Eta gelas ustad unggal poe pecah hiji-hiji. Dulu hordeng ustad tekil pan kuleho. Ya Allah, dipenta urunan be ku ustad ceng bebeja ka mak urunan listrik 10.000. Mak, tah urunan ku ustad pindah ceng ngajina. Pindah ngajina, sedangkeun lamun ngaji pundah pindah bae moal gede-gede. Doang manuk piit. Eta kan manuk piit celek ka dieu, celek ka ditu, celek ka dieu, celek ka ditu. Atuh moal gede-gede lah. Dulu bebek melotot. Eta bebek kan ngagalibet di paciringan bae bah, tapi awakna lintu. Hartina lamun can dipindahkeun ku guru geus ulah pindah. Kadenya alek dia. Kadenya tanto. Ai can dipindahkeun ku kiai ulah bakal pindah. Mun pindah ngajina doang manuk piih celek ka dieu celek ka ditu moal gede-gede. Paham tante ya? Bu. Bu. Nih saya punya nadon. Turun ke level ngajina ulah tagang-tagang lah ieu wajahna wajah penuh beban ya. Nu dipake pibututeun aya turutan deui. Astagfirullahaladzim. Mikiran naon kitu nya? Nu dipake pibututeun nu didahar pibaun nu diinum pihangsereun. Ulah congat cengir beneran ieu mah. Iwal anu diamalkeun. Ulangi, nu dipake pibututeun semangat.
nu di dahar pibaun nu diinum pihang seureun iwal anu diamalkeun. I panggera beres panggera paham mus ibu mah ujung nabae mun cek ulah nu dipake ibu tutun gitunya cenah balik lah nu dipake bos gitu bae lah nu di dahar nu diinum kencang hangseur manya iwal anu diamalkeun ieu ngomong doang nu lalagaan sederhana ringan tapi jero. Urang dibere duit, ibu dibere duit ku salaki sabulan 6 juta. Amin beulana. Protes bae anjing yang dibere. Dibere duit ku salaki sabulan 6 juta, mun dipake meuli baju ibu tutun doang. Mun dipake meuli seblak ibaun doang. Tapi saperak 2 perak cokot 200.000 jeung mere ustad nu sok magang ikro ke anak ibu. Cokot 500.000 jeung ngiriman anak di pasantren tah nu eta anu bakal ngabaturan engke jaga urang di akhirat. Paham tante? Nih biar tambah paham ieu kula dongengna meunang dina kitab hampura kula mah cara mana kieu anca terame. Bisi ibu kesel hayang balik jabrakat geus meunang atuh mangga lah. Nu penting mah bendahara ulah ka mana ieu. Terus ya terus. Iya dongeng nak kitab bang, nak kitab. Baheula aya tukang gali kubur, urang ieu aranan lah Mang Abdullah geula. Datang ibu-ibu minta tulung ka Mang Abdullah. Mang Abdullah minta tulung panggalikeun kuburan anak kula maot. Cak Mang Abdullah siap 86. Digali kuburan, anggus gancangna carita. Pan bisa digancangkeun ka carita mah. Anggera beres. Kuburan anggus liang lahat jadi datang si mayit Ki Abdullah ngasupkeun mayit kana liang lahat kaget muji gede Ki Abdullah. Naon sababna? Mayitna seungit, kuburanana caang lega. Datang kuda putih si rohna ditaekeun kana kuda putih dibawa ka mana bawa katempo ku Ki Abdullah dibukakeun mata batina ngan Ki Abdullah teu bebeja ka sasaha karena najan bebeja ge percuma moal dipercaya bener teu Bu? Beres nguburkeun geus teu loba omong. Setahun kemudian datang lagi ibu-ibu yang sama minta tulung di Mang Abdullah, minta tulung panggalikeun di kuburan anak kula maot deui. Ih eta manakna paeh bae nya. Begitu mayit diasupkeun sarua doang mayit nu tahun kamari sungit lega caang. Ki Abdullah beres nguburkeun geus teu kawawa hayang nanya, teu kawawa hayang nanya. Teu kawawa hayang nanya. Teu kawawa hayang nanya. Hayang nanya ke ibu-ibu tiap Bu nek nanyanya jawab jangan ada dusta di antara kita Bu. Hari itu anak ibu nu maot ti heula naon kitu amalna sungit caang kuburanana. Oh eta mah anak kula muriang di pondok maot nage di pondok tuh keren mah paehna sungit mah hari kitu mah mending keneh paeh di kobong ya. Aduh karunya amat nyamana can kawin berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantan sudah ke penghulu kalian masih sendirian paeh di kobong sungit. Nanya di Mang Abdullah Aryata anak ibu nu maot tadi sarua di maot di pondok sieta mah bengal boro-boro mondok naon gawena ngalektor di sawah sieta. Pan geus kabayangkeun bah dohor di sawah, asar di sawah, mandi magrib karak mandi isak haesan subuh kaburangan. Tapi kok kuburanana sungit. Horeng mah itu adina masantren dibiayaan di modalan ku kakana ladang ngalektor. Oh, keren tante. Mandala alal khairi kapa ilihi. Urang bodoh minterkeun anak urang bakal salamet amin, amin. Urang mah boro-boro Quran 30 juz 30 ge teu katalar ya salat nage kula ge nya paling inna ataina jeung kul hudoah
Tapi anak di pasantrenkeun sampai tahfidz Quran, anak bodoh, anak pinter kolot bodoh, insya Allah kolot salamet. Paham tante ya? Muatan anak pak ulah ngawariskeun bodoh ke anak, cukup urang bae nu bodoh, anak mah ulah mere bodoh. Urang mah SD ge henteu tamat, anak mah bila perlu kudu jadi sarnaja pak. Ya. Urang mah maca Quran ge teu bisa, anak Quran anak urang mah kudu tahfidz Quran insya Allah. Kitu maksud kula mah ieu ngaji ulah hehna doa. Terus Bu, di akhir kemudian anak yang akan menyelamatkan kita bukan anak yang punya harta, bukan anak yang punya jabatan, tapi anak nu bakal nulungan urang di akhirat, anak nu ngarti agama, ngirim yasin, tahlil, ngadoakeun, ngahaul, ngajarahan. Keren tante. Laju ibu nasok jarah kiwari satahun sabaraha kali. Pokoknya jarah nage bari dongko beja baju nanyar kene aya bejar harek hajat sieun kawalat meureun jarah nage duaan adik kakak polongo kabeh cek adina kak ari kuburan mah urang di mana kitu cek kakana nyaho jabah heula mah di dieu ye pan ieu mah pindah teu bebeja udah coba ge nanyakeun ka itu ka mamang suge nyahoun kalembur nanyakeun mang mamang nyaho tante kuburan makula di mana cek mamangna baheula pangrasa ku aing baheula di tetengeran pake tangkal berenuk horeng mah eta tangkal berenukna aya nu mindahkeun kana pager pan laju nama pager ka di jarahan eta asadun nasi adaban yaumal kiamati man jahala ahlahu anidin pang berat-beratna siksa engke jalma di akhirat jalma nu ngabodokeun anakna dina urusan agama. Ngahenen di bae. Lanjut. Kahayang kula kieu. Mun di dieu ibu boga anak 5, 4 silahkan bisrek di sekolah mah. Tapi hiji mah wayahkeun wayahna pasantrenkeun ka Balai Rombeng. Bener tante? Nanu di pikiran piraku di dieu aya santri 100-an, piraku teu genep-genep acan jadi kiai. Bener teu bah? Masjid engke mah bakal mentereng 30 tahun ke depan, tapi maju mundurna agama di Citereup bisa dilihat ti kiwari. Lamun kiwari generasi muda daek ngararaji 30 tahun ke depan moal krisis imam, moal hese neangan pimpinan ngadoa ngariung. Bener teu bah? Tapi lamun ayeuna eueuh nu masantren sarakola bae engke imam ge bakal hese. Imam nanggus kalolot 2 muriang hiji mencret 2 nu incu ka cegusik cek RT pancan salat dah imam nauh teh diabetes ieu teh RT kaget dia we KRW suit pan RT kapaksa RT kahareup sugantang imaman horeng pengumuman doang para dulur berhubung imam urang hiji-hiji acan geus ieu mah poe ieu magrib diliburkan Gusti ngagung ieu lain lalagaan bah bisa terjadi kalau kita tidak menyiapkan regenerasi penerus Islam. Bener tanto bakakak geus papalatak nu ngadoa dak ieu urang ngariung jadi tante yo nyango ieu nu ngadoana ge eueuh aya saurang acung geus aya nu ngadoa preman si Alek geus ngadoa suganta bener ngadoa ari kieu Allahumma dodol anak wa wajikan anak wa raina anak kulantaran kue pada anak walhamdulillah rabbil alamin geus dak bagikeun nu kitu mangabsen kue disun. Hati-hati, paham tante ya? Yin masjid hese, tapi nu lebih hese mah mencetak generasi pengisi masjid. Bener teh Bo? Nu untung mah urang-urang keneh lamun anak ngarti agama insya Allah. Urang ieu keur nyambungkeun ka Kangjeng Nabi, sambungkeun heula hate ka kiai, terus urang mencetak kiai ieu Islam supaya terus aya keneh bae di Citereup. Amin ya robbal. Eta lah Pak marhaba pagahkeun ka anak budak ngora.
mohon maaf juari budak morat yang doangna teh sumangat belajar marhaba. Eta nu tukang mandian nu paeh wayahna pagahkeun kursuskeun ka nu ngora-ngora. Bisi eueuh nu neruskeun mandian nu paeh, bisi piraku budak nu paeh dibawa ka setim dia mah. Disemprot. Sakalian diberian kit, dimerekan kredit mayit sekaliannya. Wayahna lah kudu diajar-ajarkeun. Justru urang ieu muludan ge keur nontokeun keur ningalikeun ka anak incu urang. Mun urang kolotna muludan, insyaallah anak urang ge bakal nurutan muludan. Bener teh Bang? Tapi lamun ieu muludan di pareuman, anak incu urang bakal nakangeunah. Bener-bener. Ieu muludan tiap tahunan kulantaran ieu muludan ibadah dulu. Terus teh yeuh. Nya sanajan aya bahasa cek kiai sedekah muludan mana jan hayang di alam ge diganjar we nya kadinya nama. Tapi kan alangkah baikna lamun niatna dihadekeun. Bener teh Bah? Karena niat eta asal beuti di mana niatna bagus engke hasilna ge bagus. Insya kula dongeng terakhir ya, dongeng terakhir rek ngomong ke niat, dongeng terakhir. Baheula aya kiai boga santri alumni tilu, alumni bisi ibu teh nyaho kana alumni santri nu geus balalik tiluan. Urang aranan Hasan Husein Husin. Cek kiai dah tanggal sekian poe anu dararia ka imah Abah Haji mawa batu sagede helm ewang. Hasan mas santri nurut, cek kiai mawa batu sagede helm nurut mawa sagede helm. Ari si Husein kurang pati nurut, cek Husein lah aing nanaonan beburatan lah aing marek moal sagede cangkir bae. Husin mah teu nurut jasa, cek Husin aing moal mawa jeung mah beburatan. Datang ke pesantren, mana cek kiai mana batuna dak bawa ke kamar, dibawa ke kamar di jampean eta batu jadi emas. Nu untung masih Hasan emasna sagede helm. Nu kaduhung saha si Husein aing kaduhung teu moal sagede helm. Nu lebih kadung si Husin kadung aing mah teu mawa. Paham tante ya? Cacan anggeus ya dongengna ya. Setahun kemudian kiai nyuratan deui dah kumpul di ka imah Abah Haji biasa mawa batu sagede helm. Si Hasan mah nurut bae, cek kiai sagede helm bae. Si Husein anu kamari moal sagede cangkir teh aing moal tanggung ku ari mah. Aing kadung kamari ge. Ieu mah aing rek moal sagede ember. Gede. Husin anu kamari teu mawa aing kamari kadung teu mawa. Ieu mah aing rek moal sagede tong aing. Ka pasantren ugil-ugilan mawa batu sagede tong. Datang ka pasantren cek mana batuna bawa ka dieu? Ieu bah gede yo cek Husin geblek. Datang ka jero cek kiai kieu da Abah boga taneuh 2000 meter rek diwariskeun ka salah satu aranjeun saha nu pangjauhan malangkeun batuna tah eta nu bakal ngawaris kana taneuh Abah Haji. Ieu mah dongeng bohong Bu. Kan pikiran rek gede rek leutik ieu urunan muludan ari niatna ikhlas mah insyaallah babalikna ge bagus. Amin ya robbal alamin. Ibu sajam bapak sajamnya sakitu mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.